Ngaran kuring anu katelahna Supriyatna. Ari kalahiran mah di Sumedang. Ayeuna kuring di Bandung teh ngadon digawe. Kuring ngontrak imah teh di daerah Ciumbuleuit. Sajabana supaya deket ke tempat digawe teh. Kabeneran deui di daerah eta teh aya imah anu teu mahal teuing harga kontrakanana. Bisa kahontal ku kuring keur mayar per bulanna. Jeung deui sigana wae rada geunaheun eta imah teh. Sanajan leutik tapi cukup bersih. Nyecek pangrasa mah pasti kuring ge bakal betah nyicingan eta imah teh. Kaayaan lingkungan teu gandeng ku kandaraan sabab rada anggang ti jalan raya. Karek sababaraha poe kuring ngicingan eta imah kontrakan teh, kuring kadatangan babaturan ka imah. Nya manehna anu jadi perantara kuring ngontrak di eta imah teh. Imah anu dikontrak ku kuring teh nyaeta imah dulurna babaturan kuring. Maha, betah teh di dieu. Ya lumayan lah, beda jeung imah anu basa dicicingan ti heula mah. Syukur atuh, kitu mah. Jeung di mun aya nanaon teh barudak di dieu, rejakeun we. Dulur saya gitu. Siap lah, bisa dikondisikan lah eta mah. Lumayan lila kuring ngobrol teh. Kuuplakna kuring ngobrol nepikeun ka teu karasa nyerelek waktu. Lila geuning kuring ngobrol teh ti beurang tepi ka magrib. Nya batur kuring oge pamitan. Manehna rek ngadon balik ka imahna. Geus peuting ye. Rek balik heulanya kira-ira hage gede lah. Rek balik wae. Nya atuh ari moal maturan kuring di dieu mah epanya trek mondok. Sainditna babaturan kuring beberes heula imah supaya teu barala ku cangkang dahareun urut nyuguhan babaturan. Sanggeus kitu kuring nutup jendela jeung reregan sabab waktu teh nyedak ke tengah peuting. Sarengse kuring beberes imah kadenge ku kuring ti luar aya suara awewe anu pupuntenan. Sorana semu haros-hos. Kuring teu waka kaluar ti imah. Kuring noong tina kaca bari nyingkapkeun hordeng. Di luar katingali ku kuring aya awewe ngajanteng bari nyekelan leungeun budak. Katinggalina eta beungeut awewe jeung budak teh meuni pucat. Sigana wae eta awewe teh anu barang main ka imah kuring.
Jorojoy rasa karunya kuring ka eta awewe jeung budakna. Sameme keluar nyamperkeun eta awewe. Kuring ngawadahan heula sangu jeung deungeunna. Karunya sigana wae lapareun. Nya ku kuring rek dibere dahar. Kuring mawa dahareun. Terus keluar ti imah. Maksud rek nyamperkeun eta awewe anu aya di luar teh. Sanggeus kuring di luar bari nyekel 2 wadah dahareun. Kuring ngerasa heran. Nah eta awewe jeung budakna teh geus eueuh. Buah-buah geus indit gitu. Padahal kuring ngawadahan sangu teh ceuk pangrasa mah teu lila. Kuring teu waka asup deui ka imah. Kuring ninggalian sabudeureun eta imah. Pamikir kuring nya bisi eta awewe jeung budakna teh aya keneh teh jauh ti dinya. Tapina lepeng. Ku kuring ditinggalian teh eueuh. Karunya teuing nya sigana mah kesel ngadagoan kuring anu ngawadahan sangu lila teuing. Keur kitu katingali ku kuring aya saurang jalma anu leumpang nyamperkeun ka palebah kuring. Eta jalma teh salah saurang tatangga kuring. Kang, ieu teh pasang rok sareng ibu-ibu anu nungtun budak teu? Aya naon kitu? Ieu teh aya ibu-ibu jeung budakna. Dari ku abdi bade dipasihan tuangeun eta ibu-ibu teh. Tos teu aya. Yang cuma aya teh. Lain jelema meureun. Jurik meureun. Ah, ya Kang mah aya wae. Kuring asup deui ka jero imah. Sanggeus di jero imah, nah jadi kapikiran jeung kabayangkeun wae ku kuring eta awewe anu nungtun budakna teh. Jeung deui ngadenge cacaritaan si Akang yen ayeuna teh malam Jumaah. Buatnya lain jelema meureun eta awewe teh. Tapi da sidik atuh katingali ku kuring salah saurang awewe anu keur nungtun budakna. Sanggeus kajadian kitu eta awewe jeung budakna teh jadi mineng kaimpikeun ku kuring. Dina impian manehna teh nyebutkeun pajar cenah kuring teh teung teuingeun. Meuni teh daek nulungan manehna. Manehna menta dipangantirkeun balik. Geus aya sababaraha poe manehna teu bisa balik ka imahna. Manehna ngadon linglung teu apal jalan pangbalikan. Hal ieu ngajadikeun tanda tanya keur kuring. Nah saha atuh eta awewe teh? Ngajelema atawa lain? Jeung kunaon atuh pangna manehna kitu teh? Kunaon atuh mineng kaimpikeun wae ku kuring? Nya antukna kuring ngarasa penasaran oge. Hayang nyaho anu sabenerna saha atuh eta awewe teh?
Saminggu ti saprak kuring didatangan ku saurang awewe anu nungtun budakna tea. Nya geus tepung ka malam Jumaah kadua. Harita kuring keur anteng we aya di imah di saluareun kamar. Diuk dina kursi ngaroko bari anteng ngalamun. Rijongjon kuring ngalamun. Kadenge di luar aya anu pupuntenan. Pangnyampurnakeun abdi. Sora anu pupuntenan geus mineng kadenge ku kuring. Nya sora awewe anu kungsi datang tea. Kuring langsung buru keluar. Di luar memang nya aya awewe jeung salah saurang budakna tea. Kuring disampeurkeun. Tapi aneh. Ayeuna mah eta awewe teh teu dahi keunjing hareup ka kuring. Jadi manehna teh nyangigiran kuring. Kuring tumanya ka eta awewe ngeunaan hal-hal anu ngadon sok ku kuring kaimpikeun tea. Ngandenge pertanyaan kuring sarupaning kitu teh. Eta awewe teh teu ngajawab kana pertanyaan kuring. Manehna ngadon ngaleos bari mangku budakna ninggalkeun kuring. Sanajan aya rasa kasieun, kuring nuturkeun ngaleosna eta awewe. Pangnyampurnakeun abdi. Manehna lempang ka satukangeun imah kontrakan kuring. Ngahaja ku kuring terus we dituturkeun. Da hayang apal saha atuh jeung rek ka mana eta awewe teh. Sajroning dituturkeun eta awewe teh teu eureun ceurik. Pangnyampurnakeun abdi. Di jauh ti tukangeun imah Pangmernahkeun abdi. aya tangkal jeung aya urut sumur timba anu geus lila tara dipake sabab garing eueuh caian. Pangnyampurnakeun abdi. Pangnyampurnakeun abdi. Pangmernahkeun abdi. Pangnyampurnakeun abdi. Sanggeus eta awewe ngomong kitu teh, Abdi. manehna ngiles ngaleungit di sisi sumur anu geus tara dipake tea. Kuring ngajanteng keneh palebadinya. Saterusna kuring lumpat muru ka imah. Sanggeus aya di imah, kuring nelepon babaturan kuring nyaeta si Dedi. Kuring minta si Dedi supaya ka imah kuring. Nya si Dedi batur kuring teh antugna datang nepungan kuring. Sadatangna manehna tuluy kuring nyaritakeun kejadian aneh anu bieu kealaman ku kuring. Si Dedi neundeun kacurigaan. Cek manehna buah-buah ayana naon dina jero sumur teh. Sigana ya anu aneh dina jero sumur teh. Sugan we harta karun. Moal kitu eta jin anu ngadaguan eta sumur.
urang tinggal di deui eta sumur. Bisi we pemilikeun. Kuring jeung si Dedi mau baterai menuju ka sumur. Satepina ka sisi sumur, selengseng ku kuring kaambe bau anu teu pararuguh. Kuring jeung si Dedi nyorotkeun baterai kana jero sumur sarta nego ningali ka handap. Barang kasorot ku caang lampu baterai, kuring jeung si Dedi jadi reuas sabab katinggalin aku kuring jeung si Dedi dina jero sumur teh si gaya jelema anu diuk duaan. Tapi si gana wae eta jalma teh geus jadi mayit. Sanggeus ningali kitu, kuring jeung si Dedi indit ninggalkeun eta sumur. Maksudna rek ngadatangan imah RT. Dilaporkeun kitu ku kuring, eta RT langsung natalepakeun beja terus buru ka eta sumur garing teh. Nyawae beuki jelas dina jero sumur garing teh aya layon jelema. Sanggeus sidik mah RT jeung warga langsung